garelis mangga kalebet. Nah, sok mangga kalebet. Aduh iya saroleh garelis karasep. Sok kapinter. Sok kalebet. Ayo terus kapengkar terus. Kamari terus sampai kamana cing diajar ngaosna masih semangat kan? Masih, Bu. Bu, Ilhamah nuju udur, jadi tetiasa hadir. Bu tadi tos di puskes sareng mamahna. Udur naon emang Naneng? Panas, Bu. Makanya anak-anak kudu jaga kesehatan ya. Tekengin papanasan, tekengin imam nutu sehat. Da ai sehat teh nikmat nu pangageungna ti Gusti Allah mun. Amin. Sok dibuka ikrona, teraskeun bacana. Ingetnya, pahala anu maca meskipun satu ayat oge menang kenging pahala ti Gusti Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ningali ayat teh. Gimana teh ceritanya? Pan ayat teh resepkeun kata Elis, eta nu kudu ngaos barudak teh. Nya kitu iraha atau urang kalah saingan? Teh Dedes kajeng nyarios ti heula pami resepna. Ih, pami lalaki anu serius mah teu kenging ngajak papacangan. Tuh contoh teh Elis. Naon ih teh Yati mah tong sok memperkeruh keayaan geura. Yati mana nahasih jika nu teu ngadukung pisan ka urang-urang teh ngerakeun Yati geus 24 tahun can nikah. Mama urang sampai nanya ka urang iraha jeung iraha deui. Makana jaga pandangan sareng ucapan teh, pami ayat tersebut nya antos we pengen makakeun. Ih teh Yati mah kitu wae. Ngabela we teh Elis dipasihan naon sih ku teh Elis teh? Duka Yati mah hayu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Tos di mana, Des? Tadi aya lalaki ka dieu. Tos mah Dedes ge bingung. Mama, teh Dedes keukeul yang ka ayat wae. Budakna teu bogoheun, atuh kumaha? Udah mama nyarios atuh. Teu hayang mamah ngajujurung jiga anak mamah unu bogoheun bae. Tos mama bisi hoyong hajati heula mah atuh ringgi we heula teu nanaon Dedes mah dirungal oge ikhlas. Neng Yati mangga neng dileut. Nuhun. Mamah ditinggalkeun heula nya bade ngaos. Elis. Mangga teh dileut. Oh, munis. Yati ka mana bae ih tara katingali. Aya wae hoyong ampir ti harita tapi teu sempet wae. Milih ngaganggu Elis oge. Ih ampir mah ampir bae nya ada ari silaturahmi mah dikedahkeun sanajan sakedap oge wios. Elis teh kangen ka teteh. Elis sebenarnya teu aya ya. Maksudna teh? Yati mah sakarunya ka Dedes ngarep-ngarep wae aya Yati. Atuh geuning nyariosna ka Elis. Tong salah paham heula, Yati cuma hoyong terang perasaan Elis ka aya sabenerna kumaha. Perasaan naon teh? Elis mah biasa bae. Kumaha Pong? Lamaran gawe tos aya kabar ta can? Lamaran gawe atau lamaran ahwat? Lamaran gawe si Ipong. Tah can lai. Innallaha ma'asobirin. Sabaran lai heula. Can anjog rezeki jeung milikna beureun lai. Lai, kumaha kabar teh Elis? Teu apal. Allahumma yassir wa la tu'assir we, sungguh-sungguh.
Lai, awat itu harus diperjuangkan. Lamun mana bener serius, samper bae ka rumahna. Duka bingung deh. Nah, tong bingung, kudu percaya diri. Yang penting mah usaha jeung percaya ka Gusti Allah. Tumben idenya bener ya. Ada jeung pi beneran mah kudu. Sanajan urang can bener ge. Bener oge maneh. Geus ayeuna mah ngopi bae nih tetegang deui. Bismillah weyat. Tepede euy. Ingat teh carita nu keur penting. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasa kalebet henteu. Kumahanya Elis nasieun ah. Yang kunaon, bade nyarios tentang perasaan selama ieu hariwang. Punten ya Elis mah teu tiasa. Lis, kalebet Lis. Pas malam. Nuhun Ayah punten ya Elis kalebet. Nuhun teu naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tek naon maneh ka dieu? Apal cara bertamu anu sopan teh maneh? Maneh ka dieu tek ajak adu urang bobogohan ya? Teu bisa. Sanes, Tasongi oge da isin tetanggipan kayak timbulna fitnah. Mohon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kamarana ieu teh nu sajena geuning ka araya. Menuju Salibuk, Bu. Menuju belajar online, Bu. Sok anak-anak ayeuna saha anu tiasa ngaos ngan surah anu pondok. Bu, abdi tiasa al-ikhlas. Nabi, Bu, Anas, Qur'an Abdi, Bu, abdi al-kausar. Sok baca Al-Kausar heula. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Sholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Anak-anak hayang terang teu sakit di hati tina surah Al-Kausar teh. Naon, Bu, naon? Al-Kausar teh manggupikeun wahangan anu di surga. Al-Kausar oge ngadipik urang sadayana supados bersyukur. Ayo urang sarerea baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mangga kalebet. Assalamualaikum. Dedesna teh aya, Pe. Kamana kitu, Umi? Duka, tadi teh nyarios menuju di Rompok Yati. Saurna Yati bari angkat ka Jogja. Oh, ya teh rencana Elis. Ah, tong ngabahas Neng Elis, karena hati Umi mah waas ka Dedes. Kunaon kitu? Rindi nyarita, Dedes resep ka si Yayat. Tapi si Yayat mah hoyong ka Neng Elis. Rindi, enggak nyandak cai. Muhun mah ieu oge pan dibantun. Mangga dileut. Di pada mah tekedah malami. Ya. Iya ditampi atunya, Umi. Nanti tuh Umi pada pulang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanes engke nembe ge ka Rompok.
Elis, ning tamung karompok ning Yati. Untuk Umi, Elis kan lagi sibuk kene. Ben be atuh pada melan mah ku Umi ge hade. Aneng Yati tek angkat ka Jogjang ke enjing. Ya atuh Umi, sambil sadaya. Ih, aku keneng Yati angkat manten. Ya atuh Umi, nu penting mah teh Yati sehat, diberian rezekina. Amin ya Allah. Amin. Kumaha Lai kamari? Lancar kayak Elis. Lancar atuh pasti. Lan aneh nu nganter lagi. Aya perubahan teu Lai. Nah Lai, ratah jan, tong sedih atuh. Raut wajahna sigana aya bebannya. Kunaon gitu Lai? Cicing. Si kalai mah beda cicing teh, beda candi kopian. Atuh nyieun kopina. Berangkat. Lai, Allahumma mual merek ujian di luar batas kemampuan orang. Lieur urang gepong. Iya deh, liar kunaon nih. Pasti si Pen akan ke si Dedes. Si Ganama, si Dedes, tersebut ke si Kalai. Bener tuh Lai? Bener gitu Lai. Nah, buat urang karek apal. Euy, tong saujon. Ges. Daripada tegang masalah be akhwat. Tadi ngopi. Sejoinan be setenan lain ngopi. Oh, si Riki itu lanjut kopi nanti. Dua iji. Yang Iya. udah mana opata. Ngopi lain, ngopi. Ini emang bubur di dapur angkana yang dua, mah. Ngopi. Udah majuin nanti. Ningali tadi Yati angkat, Dedes menjadi hoyong angkat ke kota. Teh Dedes tong sedih atuh. Di kumaha teu sedih kamari wengi Dedes teh ningali ayayat karompokna Elis. Terus kumaha? Sama keluarganya enggak, Beb? Siska jangan bikin tambah puyeng deh. Teh Dedes, tadi oge aya ape ka rumah kan? Bade naon pasti cuma hoyong pendam. Tenang, Beb. Elis mana sih? Ereku aku labrak orangna. Bener sih, Teh Dedes mah kitu. Teh Yati CS berat si Elis oge ngabelaan dongkap ka rumahna. Bingung Dedes mah, Dedes hayang melakukan sagalana hayang. Mau ke kota juga mau apa tuh, Beb? Di sini juga banyak kok loker kerja mah. Kamu mah teu paham be posisi aku kumaha. Paham. Kayak aku gerak datangan si Elisna. Dilabrak sekalian. Setuju, Beb. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Ulah ieu Dedes mah ikhlas. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Elis mah ayah henteu ah. Mami aya sauran sakedapnya bade aya priogi. Aya Neng, mangga kelebet. Aya tamu Yayang. Ke atunya ngadamu heula cai sakedak. Perkedah wa moalami. Ih, ulah kitu Neng Gelis. Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya namanya Elis teh. Jauh atuh sih sareng Teh Dedesnya. Punten bade aya priogi naon ka dieu? Elis dengkenya. Ukti mah gak usah gangguin pacar orang lain. Ukti itu gak boleh pacaran. Tahan sis, jangan emosi. Elis mah teu paham maksud maraneh teh naon? Kudu dipahami, Siska cuma minta jauhin ayayang. Halo, Beb, suang pulang. Assalamualaikum. Ya Allah, sabia naon ya teh. Geuningan Elis anu disalahkeunana. Waalaikumsalam.
atuh kieu bae. Geus ulah ngarep-ngarep ting aa lah. Neng teu terang deui, kudu kumaha. Geus mun terang mah teu kudu dikumaha-kumaha. Elis ulah ninggalkeun aa. Neng mau ngati masalah aku mah. Masalah mah diselesaikeun, sanes dingartikeun aa. Neng, aa mah erak kula-kula empah aa. Nah bet neng tetep bae ka aa. Neng apal, aa pasti terbiasa. Nah, Elis oge terbiasa. Tapi Elis oge bingung. Bingung kunaon? Elis ge teu terang, Elis ge asa seueur kasalahan. Tapi Elis yakin aa pasti suatu saat tiasa berubah. Doakeun wae aana, tos enggal leuwih teh anak awal wayah kide di luar. Aa ge enggak uwi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, teteh hoyong curhat. Curhat tentang naon teh? Teteh mah sakarunya ke Ajangjeng. Emang kunaon Ajangjeng? Duka, usiga nama bogohon ke awewe, tapi ditolak. Terus hubungan sareng teh ini naon? Nya, siga nama Ajangjeng resepen ka Teh Elis, teu ditarima, meureun teu sepadan. Teh Elis guru ngaos barudaknya. Ningali Ajangjeng ngerem we di kamar, teteh teu tega is. Maksudna Ajangjeng hayu geura anter ka kamar. A, ieu mam heula. Naon sih naon? Elis teh lain. Ieu aa teh tacan emam tos 2 dinten. Ah mah moal emam mun Elis teh ka dieu mah. Nya, ieu neng sareng Teh Elis. Penggong ka geus kali itu dah. sabarnya teh. Kak, geura tuh dong kapan karompok orang tuana Teh Elis. Emang kunaon deh si Jangjengna? Neng mah teu sanggup ningali Ajangjeng kitu we. Mohon, insya Allah nya dek, engke ku usahakeun. Leuwih enggal langkung saya atuh. Buat sehat deui lai, tong mikiran ting cinta. Sebenarnya si Ayat teh bogoh ka saha sih Pong? Sampai ka ayeuna saya mah teu hafal saha awewe nu dipikara sepuh manehna. Kami ngagaduhan asli dina tiis tentang hari waktu jodoh. Jodoh mah urusan Allah atuh ya. Sakumaha diuber-uber nepi ka mudag-mudag kalangkang heulang moal bakal jadi ari lain bagian kana milik jeung bagian manehna atuh ya. Mohon da upami jodoh mah ku Allah oge bakal dicatetkeun, moal dugi ka ditebihkeun. Jadi ayeuna mah balik deui kana niat maneh ya. Geus siap, geus buleud, geus mantep. Apa perlu ku adongkapan rumahna? Saha si orang tuana? Nya si Ayat mah hese udah giliran aya Neng Dedes ngejar-ngejar harita teu dipaju. Giliran anu hese udah. Dedes mana? Oh, Dedes Putri Abi Nunung. Wah, tuh teteh mah satuju. Tos deh. Ulah sok pipilun urusan masalah perasaan Yayat teh. Nya atuh maneh ge tong nyampe ka kegeringan kieu atuh ya. Lieur ka ana deh. Ye, kurang jadi seenak. Dan tos atuh pamit halanya. Apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mangga calik mangga. Iya ayah tanggung Umi. Ade ini anu kapungkur ku adi ceritakeun. Assalamualaikum Umi. Oh, Deni nu ieu jalmina. Insya Allah Umi mah cocok. Punten A. Kumargi abdi ka dieu bade ngalajengkeun ceritaan abdi. Kumargi. Tos, Umi oge tos terang. Titip wae ka Umi. Upami teh kaputusan mah kumaha Neng Elis. Nuhun atuh Umi. Alhamdulillah, mugi dilancarkeun sadayana. Tenang Den, yang penting mah tos ikhtiar, santai. Nuhun atuh Umi. Abdi moalami bade pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik ah. Bade peryogi naon ka dieu? Maksud abdi ka dieu? Tanya Umi di kantor heula. Abdi gaduh paniatan nepangkeun pun rai. Punten peryogi kana naon kitu? Puguh rai abdi teh sigana mah terpikat ka putri akang. Punten, abdi mah masih nyalira keneh. Maksudna rai abdi. Oh hampunten, kesawios sanaos abdi dongkap. Insya Allah hoyong nyakeutkeun duduluran. Iwana di silaturahmi. Hapunten, upami tujuanna kana lamaran mah pun rai abdi teh tos gaduh iketan nembe pisan. Sanes abdi nampi kumargi datu hoyong abi bikin bimbang kasih nengna. Insya Allah abi sareng Umi tos panceg iya kana hiji jajakan. Nyamun atuh A, abdi bade pamit heula. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Teh Dedes akhirnya pulang oge. Ayo atuh kalau Nyadi, teteh gak kangen pisan ka kamu. Mah, damang. Ke rumah sadamang lah mah sampai ka Iraha des atuh rek nyari wae. Ih, Teh Dedes ayeuna mah gemukannya mah. Tos atuh mah Teh Dedes teh nembe dongkap. Maknya langsung ngabahas nikah. Karunya bisa capein keneh. Bogoh teh tuh udah kasih ayat wae buat mangkat sagala ka kota. Geus pohoy naina mah, geus. Dedes masakan jakal pulang. Ayu teh ka kamar wae. Mantun oleh-oleh naon deui Kang Gerindinya. Mantun atuh, kanggo mama oge Dedes mantun. Hayu urang dibuka di kamar. Hayu. Teu hayang mamah mah. Sabarnya Teh Dedes. Rios di tenang naon Teh Dedes mah dari masa salah. Tos poho ayeuna ka ayatna. Alhamdulillah. Udah move on dong. Cuman tacan mendak cocok we. Sabar, berdoa terus wae nya. Dara atuh kadoana apena. Bantu doain atuh Dedesna tacan gaduh rasa ka apena. Ya terima we dulu. Yang mayusan si mama. Cinta mah da teu kudu kitu. Besok
besok ada pengawasan di musola. Katanya ada ustadz dari Bandung, mau ikut enggak? Jam berapa? Kayaknya tak bisa deh. Neng bade ngagentos barudak ngajar ngaos. Minggu payun pan teh Elisna bade nikah. Pasti Umi denok sareng teh Elisna ge 1000. Perlu diantar. OTW ayeuna hayu. Ngantos, kayak jajab akunya. Dita stay way jaga kos. Jaga kos wae. Kapan atuh jaga Ikhwan teh? J, curhat. Bisa teu nganter aku. Tam-am. Elis, tos nyeratan naon wae kanggo balanja. WO, Paratag, Son. Sadayana teh tos siap, alhamdulillah. Kondangan oge tadi tos rengsek kasebar. Kunaon atuh panganten teh camberut wae. Nuju teh damang sugan. Henteu Umi. Sok atuh carita ka Umi, aya naon? Elis teh asa gaduh kasalahan saya. Salah tina naon? Atuh kapungkur kan Ayayat pernah dongkap ka rompok. Terus? Anjeunna ngedal ka Elis. Terus ku ate di kurang uwi dapat suami. Elisna bimbang. Nah, hamasian keputusan ka Adeni. Tong sakawiwirang ka Umi. Yang salah paham heula Umi. Kumaha teu salah paham. Ondangan terus disebar sadaya. Mana karek carita ayeuna? Mana tadi anu dongkap deh ka Umi? Hampura tuh Umi. Elis tos istihoro. Atas Umi. Elis oge mau masihan keputusan Ina upami Elis nanti yakin ka Adeni mah. Tos Elis, bogoda mah adatna. Mana rek milarian kumaha deui? Geus alus setuju. Anggut pilihan abi mah. Nuhun Umi. Tinggal saling mengapingkeun wae, kajanten salah ti Elis mah. Ayeuna mah mantepkeun we hate Elis. Tong loba pikiran. Insya Allah Umi, Elis pasti yakin. Benar. Keun dieu kumaha wae nyeratna. Sok Elis ayeuna enggal istirahat. Waalaikumsalam. Ya Allah, Teteh, iraha dongkap. Kamari wengi Lis. Elis teh sono pisan ka Teh Yati. Geuningan mau kesini teh gak bebeja heula. Spesial atuh kangge hari hak Neng Elis. Alhamdulillah ya ayeuna mah tos pendak sareng jodona. Nuhun teh, matur nuhun ya. Pan berkat doa ti Teteh oge. Nuju saribuk naon Lis? Aya nu kedah ku Yati dibantosan henteu? Teu aya, Neng Gelis, tos cicing we di dieu istirahat heula. Oge bi, ieu Yati mangtun sakedik bakpia di Jogja. Hatur nuhun Neng Gelis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat Kang. Mohon Kang. Mangga cali Kang. Mohon Kang, atur nuhun. Punten Kang sadajana janten pun maksad abdi ka dieu teh. Abdi hoyong nepangkeun rai abdi. Kaleresan ieu fotona kan. Punten Kang, abdi teu paham. Mohon hapunten Kang sadajana. Abdi oge nembe terang bahwa pun rai teh geuningan gaduh pamaksadan kapun raina si Akang. Janten abdi nembe aya kesempatan ayeuna ngadongkapan si Akang. Oh, rai anu mana? Rai abdi kapungkur sempet karompok tapi ku si Akang teh teu ditanggapi. Oh, yang itu. Nuhun. Upami kersa abdi neda dihapunten sagung-agungna.
sareng abdi nuhunkeun restu isi akang telepat oge restu ti Sipun Umi. Punten Kang, sanes abdi nampik. Teu tiasa nyinglarkeun kadar. Kumargi minggu payun Neng Elisna oge insyaallah bade di akadan. Papunten, ibu abdi si Neng eta can aya mina, manoge parantos aya mina mah. Abdi bade permios wae atuh nuhun. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, langit gercaang dak dumadak jadi cedeum. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, tos lami akang ngaraos perih ngantosan, poek ukur ngeukepan nalangsa. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, akang hoyong ngesahkeun anjeun, reueus kumahontal kahayang, tapi teu eling kana ageman. Kangge wanoja anu gaduh lembutna hate, asih dina tiikeun panggih henteu dipulang seungit. Duriat ayayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Tepangkeun nami Teteh Sinta. Dimulai ayeuna duka nepi ka iraha, ngaosna diajar laku Teteh mun. Bu, geningan hentak ku Bu Elis deui. Ih, lamun hentak ku Bu Elis bae kuwi ah. Assalamualaikum. Emang Bu Elisna ka mana, Bu? Mohon Bu, mohon abdi oge terang Bu Elis bade nikahnya. Kamari nepi ka mana diajar ngaosna? Hayu, satu acana dimulai, dikawitan heula ku basmalah. Ingat, sagala sesuatu ge anu bade dilakukeun kudu dikawitan heula ku basmalah supados kenging kaberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Neng tadi pengalaman pertama ngajar mulang kalina? Alhamdulillah teh, seru. Alhamdulillah atuh, kita titip barudaknya. Siap, siap. Apa sih yang gak buat calon pengantin baru? Jadi kesabarnya Neng. Toib, insya Allah. Neng daripada di kosan, mending tinggal di DW atuh maturan Umi. Siap, siap. Tapi upami ngajak rerencangan yus ente. Banyakan sudah Neng. Ja atuh ai banyakan mangke koordinasi dulu. Kumalai, ayeuna mangsa mendingan lain. Hampura euy, kamari teh bisa ngajenguk. Alhamdulillah, Pang. Geus lai, tong dipikiran, tong nyesel. Urang apal kumaha peurihna, tapi meureun geus garis bagian maneh. Nya Pong, insyaallah. Sakabe jelma pasti bunga ukur keur bagja. Tapi jelma nu hebat pasti narima kusabab urang masih dibere ku kapeurih. Bener Pong, tanda ujian sakumaha kadar kasabaran ka nyeri urang supaya bisa ngampura batur. Tumben asup kana obrolan Pang. Ade si Pe ka mana? Geuning tumben teu ngumpul. Si Pe teh pan mangkat gara-gara si Dedesna teu ngaresmun acan. Siga nama teu si Kalai teu si Pe cinta teh ditarolak bae. Kadar Allah, teu sakabeh kahayang bisa kacumponan. Can kana waktuna lai. Geus daripada lieur, ngopi be ngopi aya nama ngopi. Ngopi deui. Kumaha tuh kawinna?